Bismillahirrahmanirrahim. Wasartul arkani sareng ari syaratna pirang-pirang rukun al-fi'liyati anu bangsa pagawean ieu arkan ail badaniyati tegesna bangsa badan eta sihatuma sahna perkara qoblaha anu tetep itu madina samemehna itu arkan minal arkani nyatana pirang-pirang rukun palaosaka tuluy lamun mangmang ieu jalma rokian halna anu ruku hal qoro'a naha maca ieu jalma al-fatihata kana fatihah au sajidan atawa anu sujud hal ieu tadala naha i'tidal ieu jalma koma mangka ngadeg ieu jalma pauron dina pada harita wujuban kalawan wajib walau saka sareng lamun mangmang ieu jalma sajidan bari anu sujud hal roka'a naha ruku ieu jalma koma mangka ngadeg ieu jalma aedon pauron dina pada harita wujuban kalawan wajib summa roka'a tuluy ruku ieu jalma walam yakfi sareng henteu cukup huka itu jalma fi hada dina ieu tingkah naon aya kuma ngadeg ieu jalma rokian halna anu ruku idil inhina'u karena ari dongko eta ghairu mu'tadin henteu anu diitung-itung naon bihi itu inhina wa mislu saki sareng eta tetep misilna mangmang atadzakuru ari inget walau saka sareng lamun mangmang ieu jalma ko iman halna anu ngadeg hal qoro'a naha maca ieu jalma kana Fatihah lam talzam mangka henteu misti huka ieu jalma naon al qiraatu maca Fatihah pauron dina pada harita li annahu karana sanyana ieu jalma eta lam yantakil henteu narima pinah ieu jalma an mahaliha tina tempatna itu qiraah wa alayak sida sareng ulah ngamaksud ieu jalma bihaku itu arkan ail arkani tegesna pirang-pirang rukun al badaniyati anu bangsa badan ieu arkan goeroha kana salianti ieu arkan palau ropa'a mangka lamun nyengkatkeun ieu jalma ro'sahu kana sirahna ieu jalma minar ruku intina ruku faz'an karena kaget min syai'in tina perkara lam yakfi mangka teu cukup itu rob'u falyaid mangka kudu balik deui ieu jalma ilaihi kana itu ruku summa ya tadilu tuluy itidal ieu jalma bihilapi makalawan perbeda perkara laos sakalamun mangmang ieu jalma rokian halna anu ruku fil fatihati dina Fatihah faqoma tuluy ngadeg ieu jalma liya qara'a karana rek maca ieu jalma hakana ieu Fatihah fatadzakaro tuluy inget ieu jalma annahu kana sanyana ieu jalma eta qara'a maca ieu jalma hakana ieu Fatihah fa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta yuzi unyukupkeun huka ieu jalma naon hadal qiyamu ieu ngadeg anil i'tidali tina i'tidal walau ropa sareng lamun nyengkatkeun ieu jalma ro'sahu kana sirahna ieu jalma minas sujudi tina sujud linahwi saukatin karana saumpamana cucuk asobat anu keuna ieu saukahu ka ieu jalma aada mangka balik deui ieu jalma rob'ahu kana nyengkatkeun ieu ro'su rob'ahu kana nyengkatkeun ieu ro'su wujuban kalawan wajib walau sajada sareng lamun sujud ieu jalma ala syai'in luhureun perkara khosinin anu kasar ieu se yu'di anu milaraan ieu se jabahatahu kana tarangna ieu jalma masalan umpamana fa in zahzaha mangka lamun ngajauhkeun ieu jalma jabahatahu kana tarangna ieu jalma anhu tina itu se min ghairi rob'in bari henteu nyengkatkeun lam yadurro mangka henteu madarat ieu zahzaha wa kada sarengnya kitu lam yadurro in ropa alamun nyengkatkeun ieu jalma hakana itu jabah qalilan halna saeutik
Suma ada tuluy balik deui ieu suma ada tuluy ngabalikeun deui ieu jalma hakana itu jabha. Walam yakun sareng henteu kabuktosan ieu jalma eta itma'ana anu tumaninah ieu jalma. Wa ila sareng lamun henteu lam yakun itma'ana batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma. Amma lau ropa'a anapon lamun nyengkatkeun ieu jalma hakana itu jabha min ghairi udrin bari henteu aya udur. Wa ada sareng ngabalikeun deui ieu jalma hakana itu jabah batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma. Mutlakon kalawan mutlak sawaun eta sarua bae kana ari kabuktosan ieu jalma eta itma'ana tumaninah ieu jalma awalan dina mimitina amla atawa henteu. Wa amma mubtilatu sholati sareng anapun ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat fa isna asaro mangka eta aya 12. Al awalu ari anu kahijina eta pakdu syaratin eueuhna syarat min surutiha anu tetep tina pirang-pirang syaratna itu salat. Al isna asaro anu 12 as-sabiqati anu geus ti heula itu isna asar. Amdan halna ngahaja-haja walau bi ikrohin sanajan kabuktosan itu pakdu eta kalawan dipaksa au sahwan atawa poho au jahlan atawa bodoh. Li annahu karana sanyana itu syartun eta min khitobil wadi. Eta min hitobil wadi tetep tina hitob wado wahwa sareng ari itu hitobul wada'i eta hitobullahi hitobna Gusti Allah al muta'allaku anu cumantel itu hitobullah bija'li syai'in kana ngajadikeunana perkara sababan kana sabab au sarton atawa kana syarat au manian atawa kana anu nyegah au sohihan atawa kana anu soheh au pasidan atawa kana anu ruksak. Asani ari anu kadua na eta pakaduruknin teu aya na rukun min arkaniha anu tetep tina pirang-pirang rukuna salat. Atis ata asaro anu 18 amdan halna ngahaja-haja au qasidan tegesna anu ngamaksud litawakupin pikeun ngadago wujuda mahiyati sholati kana ayana hakikatna salat alaihi ka ieu jalma. Paing kana mangka lamun kabuktosan ieu jalma eta sahwan anu poho ata mangka ngadatangkeun ieu jalma bi kana itu rukun. Ida adzakaro di mana-mana inget ieu jalma hukana itu rukun pauron dina pada harita bimujarrodi tadakuri kungkul inget wa ila sareng lamun henteu tadakur istana pamangka ngamimitian deui ieu jalma as-sholata kana salat. Wala yuhsibu sareng henteu ngitung-ngitung ieu jalma makana perkara paala anu migawe ieu jalma hukana itu ma ba'dal matruki dina sabadana rukun anu ditinggalkeun liwuku ihi karena tumibana ieu ma pigueri mahalihi dina lian ti tempatna ieu ma hatta ayatia hatta nepi ka ngadatangkeun ieu jalma ila ayatia tegesna nepi ka ngadatangkeun ieu jalma bihi kana ieu matruk bil matruki tegesna kana perkara anu ditinggalkeun wa ida ata sareng di mana-mana ngadatangkeun ieu jalma bihi kana itu matruk bana mangka ngadegkeun ieu jalma ala baqiyati af'alis sholati kana sakakarina pirang-pirang pagawean salat. Palautaya kona mangka lamun ngayakinkeun ieu jalma pi akhiri sholatihi dina tungtung salatna ieu jalma au bada salami atau dina sabada maca salamna ieu jalma wa qoblatan najusihi sareng dina samemeh kana jisanana ieu jalma bigueri maapuin kulian ti anu dihampura walam yatul sareng teu lila naon azzaman waktu alladzi anu baina salamihi antara maca salamna ieu jalma wa tadakurihi sareng ingetna ieu jalma
urpan cek urup tarka sajadatin kana ninggalkeun sujud minar rokaatil akhirati tina rakaat anu akhir. Sajada mangka sujud ieu jalma kana itu sajadah. Wa ada sareng ngabalikan deui ieu jalma tasahhudahu kana tasahudna ieu jalma liwukuihi karena tumibana itu tasahud qobla mahalihi dina samemeh tempatna itu tasahud aw min riha atau ninggalkeun sujud dina salianti itu rokaatal akhiroh lazima mangka misti huka itu jalma non rokaat likamalina kisoti karena nyampurnakeun rokaat anu kurang bisa jedatin ku sujud mimma tina perkara ba'daha anu tetep itu ma dina sabadana itu rokaat wa ilgo ubakiha sareng ngalagakeun kana tetepna itu sajdah. Asa lisuari anu katiluna eta ziyadatu rukni nambahan rukun min arkaniha anu tetep tina pirang-pirang rukuna itu salat al-fi'liyati anu bangsa pagawean kaziyadati rukun saperti kenambahan ruku aw sujudin atau nambahan sujud wa ilam yatmainna sanajan tetumaninah itu musolli rokaatin atau seperti kenambahan rokaat atau ityanu niyati atau ngadatangkeun kana niat atau takbiratul ihromi atau ngadatangkeun kana takbiratul ihrom pi asna sholati dina tengah-tengah salat atau ityanu salami atau ngadatangkeun salam pi gori mahali dina salianti tempatna itu salam amdan halna ngahaja-haja mal ilmi sartanya hobi tahrimi kan haramna la'li mutabaati masbukin lain karena turutna jalma anu masbuk li imamihi ka imamna itu masbuk payubtilu mangka batal naon dalika sholatu ieu sholat litala ubil amidi karena heureuyna jalma anu ngahaja-haja wa i'radihi sareng ngabalieurna ieu amid anna demiha tina runtuyanana ieu salat amma sahi anapun ari jalma anu poho wajahilu tahrimi sareng bodona kana haramna likurbi islamihi karena deukeut mangsa asup islamna ieu jahil aw likauni atawa karena ayana ieu jahil eta nasian anu cukul bibadiyatin di kampung di leuweung ba'idatin anu jauh anil ulama'i ti pirang-pirang ulama wa ziyadatul masbuki sareng saperti kenambahanana masbuk li tabaiyati imamihi karena turut ka imamna ieu masbuk fala tabatul mangka henteu batal naon sholatuhum sholatna itu nu kabeh. Paing kana mangka lamun kabuktosan ieu jalma eta sahwan anu poho aw zada atawa nambahan ieu jalma goeroma kana salianti rukun dukiro anu dicaritakeun itu maminal arkani anu tetep tina pirang-pirang rukun waya sareng ari itu arkan eta al qauliyatu bangsa ucapan goeru taharumi anu salianti takbiratul ihram amdan halna ngahaja-haja aw sahwan atawa poho kata kariri fatihatin sapertikeun ngabulak balik fatihah wa tasyahudin sareng tasahud akhirin anu akhir itu tasyahud la li udrin lain karena udur lam tabatul mangka teu batal ieu salat salatu tegasna salatna itu musolli alal asoi netepan kaul anu sohe walakin yasjudu sareng tatapina sujud ieu jalma lisahwi karena poho pipa 5 dina migawe perkara yubtilu anu ngabatalkeun naon amduhu ngahaja-hajana ieu emma as-sholata kana salat ar-rabi wari anu kaopatna eta ayat taharroka usik ieu musolli harokatan wahidatan kalawan sakali usik muperitotan anu banget kato protein sapertikeun luncat pahisatin anu banget wadorbatin sareng neunggel maprutotin anu banget itu dorbah ilam takun atawa teu kabuktosan non al harokatu usik eta mupritotan anu banget
lam takun anu teu kabuktosan itu harokah eta bikos dilabi kalawan ngamaksud ulin kahutwatin sapertikeun ngalengkah goeri muperitotin anu henteu banget watas pikotin sareng keprok wa ilam yakun sareng lamun teu kabuktosan itu taspikoh eta bidorobir rohataini ku neunggeulkeun dua dampal panangan aos salasa harokatin atau tilu pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy itu harokah walau bi'a'doi sanajan kabuktosan itu madkur eta tetep ku pirang-pirang anggahota muta'adidatin anu bilangan itu a'do ida kanat di mana-mana kabuktosan itu a'do eta mustakilatan anu menerima mencil amdan halna ngahaja-haja kana kabuktosan ieu jalma aw sahwan atau poho aw jahlan atau bodoh lam yu'dzar mang anu teu diuduran itu man likot idzalika pikeun megatkeunana itu madkur nadma sholati kana runtuyanana salat wa is'arihi sareng merenyahona itu dzalik bil i'radi kana ngabalieur tina salat al khamisu wallahu alam bisawab.